rumahku mah hage jadi randa mah bebas mun. Ayo orang eksis deui jadi randa. Ieu mah hareudang teuing rek aya naon, nyari menang rezeki eloknya. Hareudang asal panas awat teh. Kikit rumah tangga teh. Sih nyokot nyaman. Paling kita nyokot genju, bedak. Susulan ku aing tah. Saroh, urang mari nganterkeun ieu ladang daunan ke sinar sirek ngilu moal. Narsi. Di mana sih Narsi? Narsi. Assalamualaikum. Narsi. Kemana nih si Narsi? Ibu mohon naon? Nah iya ye. Aya naon? Narsi. Ari maneh teh aya naon mun? Iya, Mah bercanda wae. Emang aya naon maneh reu kieu meuy nyampur meuy gumpir pasal nek mere duit. lain lah kamera dia. Naon atuh meuy gumpir rakit maneh teh? Naon mau ngan suluh banyak ka urang. Bukan sulut teh. Atuh loba sulung mah tapi moal dibere maneh moal diberekeun da sulung nangala di gunung teh capek. Di gunung mana amun nih? Di Gunung Kembar. Gunung Kembar. Heeh. Oh, buta gunung Sulu bojana ngejo. Abang teh boga gas. Lain make gas kamari teh. Ya, Gas sampe atuh meuli. boga duit. Mau menurut boga duit. Euy. Terus ayeuna rek kumaha atuh? Tadi nama rek minta suruh. Tapi pasti mau leberekeun. Tah moal. Akan mau rek gulungan di belah ditu. Banyak kabel itu dek pulungan. Kita di urang teh rek hari itu dek nyangan eta na. Urang teh rek nyayur nayor awi atuh. Awi. Heeh. Oh, Iwung. Heeh, Oh, itu yuk bareng yuk. urang tuh dari rek hari. Sieun na sorangan masih aya di cenah nu nyulit. Kan emang saya batu ramumun yuk. Lah ayo atuh. Kedengar urang rek tempat Pakarang. Pakarak. Sepatnya. Kaguan. Tadi sama harap nyopot dulu si Narsi. Pasti mau leberekeun. Urang geus mau bedog mun tuh. Yuk, Nah, ayo. kita nah. Mana Iwung aja? Tuh belari itu mun urang mereka iwung mana mah teh rek mulungan suluh urang rek iwung ah. Cie, belah kacang saja. Atuh teu nyaho nu batur da kebon-bon batur. Urang mah teu boga belah kacang ieu. Urang mah mun salak teh mah heueuh melak mun teu peuting tapi. Mana suluh na eueuh. Atuh can belah dieu hayu. Aya. Atuh eta mah jeung dadaunana meureun. Euy, kage dirarat di imah. Iwung pas itu kan. Ya, Coba ayo. Mana tuh? eta loba. Oh, Iwung teh kos kieu. Emang Emang ngeun apa? lagi pisan nih mah di restoran mani mahal mun meuli mah. Terus ngalana kumaha? Pan urang mau bedog meureun, tinggal dibacokeun. Kayak mumun hayangnya ngasan. Cenah tadi moal. Akan cenah cek di dinya cenah cek ece cenah ngeuna. Heungeun aya geus diolahkeun mah aya atah mah teu ngeunah. Sepira-pira lah. Kita tah. Emang ora keneh nya. Mah kuleutik eta mah susuna. Ah, ya anu kesebabana budak. Mani melengkegnya. Oh, meni kieu. Mun kos orai sinduk meureun. Tapi imah geus kolot, set aing di tengah kanan awi kolot meureun. Ngeunah mah nu leutik. Kita leutik kabeh, Ceu. Ieu we ieu. Ini mah gede nya, Ceu. Gali itu saja, gali terus. Cenah jero. Jelas kita pada wata. Cabut aja, cabut. Cabutnya. Dibantu nah. Ini mah kudu dipetakan bogana. Anu bukan emang. Apa teh nya? Boga di dia meta Iwung. Jam gini dulu.
Kita nyebut gak jadi sih. Kali dia minta ibu. Heug. Ayo orang cabut. Bagus sih. Sugan ulaheun meureunnya. Hah? Ulaheun. Ulaheun. Coba sekali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Cangkeng ngumun nyeri. Iwung tengah balangsakeun atuh. Bang rek ngalah iwung ge. Udang nah. Udang meureun arti. Mana iwung nah? Coba cokot. Aduh mani hese atuh iwung sih teh. Udangnya. Beunah atuh dipecak. Misi ah. Hiji doang ye. Ayeuna ge anu lainna kan leutik meureun tadi lain. Moal main sakit kenceng sakit mah. Hanya sama mangkokeun ge. Anak ruai aing ngolahkeun iwung di bangsa mangkok. Mana rek meunang teh duluna? Itu tah. Dulu sakit. Yang ka susu mumudak nang kodongnya. Dengan dulu. Heeh, para saeutik. Oh, Semua mahi. ada di bawah kelong. Ieu. Oh, nya kelong lagi jadi sama mana? Ulah pokoknya ke mumun minta. Tenang. Dia udah ngolahkeun heula. Ya. Heeh. Taruh hayu, cuang neangan kadahareun ka kebon salaki urang. Mang aya naon? Ah, ya, iya naon ieu. Ih. Ih. Tai ucing. Ih. Lain saro, cai. Terus berapa bulan? Terus aya kana 5 bulan. Tapi cara raang pinter salaki urang ngurus ayeuna. Mana can kembang-kembangan acan? Cek bapana budak mah geus leubeut cenah mi. Salak mah Lebeut naon cucuk meureun. apa aya nu ngalanya? Anu nyawana isaha? Bener aya nu ngala ieu mah pasti. Cuma cucuk dong. Aya 5 goyot cenah cek salaki urang ge, salak mah. Salak di mana mah meureun? Do jeung jeuleun salak meureun. Kali itu saha? Si Mumun. Aya sinar si oge. Aya naon ka kebun urangnya, ka kebun salaki urang. Curiga urang maju ka baju susu. Coba anak dia anak. Manehna naonan di kebun salaki urang? Ini salepon salah gimana? Warisan di abahna. Merasa aku-akuna pamali. Edo, Saro, kamarana. Urang nek yang ieu tanah salaki urang itu meureun. Kebon. Ih, sarua mah diajak si Edo cenah ngilik kebon salakina. Aya loba tanggalan tadi. Salah kapek salak teh anu ngalahan. Tahu jijik. Oh, tadi nih itu tuh mumun ge, tapi buahan. Anu ngala. Brewek. Naon maneh ngala-ngala iwung di dieu? Darsi ta iwungna. Tuh nya, geus bebeja can. Saha tuh bebe Ka urang, mun teu ka salaki urang. Geus tadi. Iraha. Tidak kieu boga di dieu meta iwung kop kitu nya. Eta mah balan ku sorangan meureun asa kukulo kok ding. Emang ieu kebun salaki mana? Iya, Heeh. Edo karek ku maneh arek diborongkeun nya ieu teh. Cek. Ulah sok aku-akuna, ai boga taneuh we. Taneuh saha meureun aku? Taneuh salaki urang. Pang, ieu kan warisan abahna. Amona ga mun menta Coba sakit ieu masa tinggal ulah. ulah lah, urang ge butuh. Kalau bakena lu leutiknya. Mana ieu mah ngorek kene. Dorongkeun ka tong tangkulak. Diborong.
Urang kumaha rek ngecek awi teh. Ikan tadi mah bumbunan niatan yang sulu dan kos ieu sinarsi teh heula anu luar ieu. Mane mah geus jiwana maling-maling. Urang mah. Oh bener na wae mane mah. Ilok sulu ge ulahkeun. Ai suluk mah hae suluk atuh ai suluk mah kajeun. Hajeun. Hajeun suluk mah. Ieu makan hakaneun iwung. Awina bisa dijual. Iwungna bisa dijual bisa diolah di dahar ngeuna. Lagian kiwari pakai suluk kene. Makan gasa Gas dong. Gasa beak edo. Kita ngarakan aing sih. Tahu Suka kan dulur dulur aing aing beureun. Enakeun wae. Sapa itu boga nanaon teh ka imah ngomong. Ai ka imah Pasti ge ada, pasti ada. Pasti ribut. Pasti diberek ku sarong mah aya mah. Ai keuta aya mah sarong jeung meredek merenaon. Mane mah tiba-tiba geus balitung. Geus masalah ngarambet, masalah sawan naon geus loba masalah maneh teh. Edo, geus saikhlaskeun ti Bang Iwung sakieu. Teu ikhlas urang mah teu bebeja manehna. Ai maneh hayang maot di gulung awi. Embung. Hayang nguat di gulung Iwung. Embung. Teu ikhlaskeun atuh. Depan ieu judulna ulah mengenakeun sinarsi ieu teh maling. Di pasti bumbun ge hayang ngeundah hayang saat cenah iwung teh ngeunah. Tadi sekonkol maneh teh nya. Sekonkol. Sekongkol. Heeh kitu tah. Ngomong balelok kene. Sateh ngaromong wae teu boga duit mah ka sarung minjem-minjem atuh hajeun. Mayarna sabulan sakali ge. Mane mah balangsak teh mah balangsak pisan. Ngarakeun wae sarong. Pelakeun deui ya. Oh, lok jadi dipelakeun. Jadi Atuh Bang hiji mah edo teh maneh kabina. pan lumayan Yang menit meureun. urus ku salaki sia. Mehong ka irung-irung. Mani begang. Begang ayang. Ih, sendal jepit lagi tingali. Ngerakeun. Astagfirullahaladzim. Satenya itu boga mah ngomong wae ka saro di imah loba sendal. Mun teu kapake. Buru pelakeun deui ya. Pelakeun deui. Ya. Si Mumun ka mana? Ai ieu mah ka mana? Ieu mah wadahna. Ka mana nya saro? Itu udah kabur. Kabur. Udah enggak ayo. Udah si Sarah uji edo. Di mana nyumput tuh? Di mana? Nyumput di mana? Mana tahu naik. Nyumput mesti kayaknya hoan. Ulah naik ke sini ah. Jangan ini. Ayo teh. Kan suruh hibur. Ayam bisa. Narsi. Narsi. Keluar siap. Doh. Sama una ieu doh. Di dia di jero. Narsi. I coming. Tidak. Itu tuh itu nah. Tapi di balik nama di dia. Di jero mana ka mana? Naik ka tangkal apa? Doh. Ieu tinggal di tempat teh ieu mah legit. Kan dari itu doh. Balik itu iwung. Kemana atuh saro? Gue kemana lu disini tuh Bingung kali deket. Awas. Mumun. Iwungna tadi mana? Ibunya tinggalnya kayak itu. Sama bola. Dia akan tadi kasiheunan berenang. Boleh ka mana ieu teh? Daripada tadi gebugan, mending hajenting tinggal kena itu iungna. Yang penting orang aman. Orang nyokot iwungna. Merah. Isukan orang ngalah deui. Loba kene emang. Loba kan isukan kayak biji deui, sirungan deui. Mana si Edo? Mohon. Sini mana ini? Bisa rubah sekenyakan. Mana sih nggak ngajak kowe ngalah iwung? Pandeuna, iwung teh ngeuna legit. Lu mana kita kan nu batur mau sarapan si Edo. Pantenya nu batur ieu dan nyaho lagi nu Allah aing mah. Oh sih.
Aduh udah baladogan deh iya. Aduh kumaha ieu Narsi. Nyamun apa urang aya bijil? Guru bijil Narsi. Kalau nepikeun Kang Adat di urang ya. Bijil emang orang naon bijil. Heeh. Nanti urang teh cacing di dieu taneuh bijil. Aja teh. Sama aya hujan aing karek bijil. Ayo dong mah, urang boga ide. Naon? Jumput. Jumput aja. Ayo. Mas kucing sumput mah gampang kecil. Ayo ke dieu. Ayo. Narsi. Ini ngerahe wae. Asal geus marangkat gitu. Cuma tinggal lihat. Nongtot main nongtot. Narsi, geus marangkat harueuh. Tuh, si Edo lagi jeung Saro. Tuh. Aman meureun aman. Tapi iungna aya tuh di bawah ieu. Itu tuh. Ibu kan tuh di blokoknya sih. Narsi, kita di bawah ieu ibu. Coba polonya. Berarti masih kena rezeki urang ya. Ayo urang bawa. Kemana? Urang asakeun, cenah diasakeun. Teboga gas, teboga mecin, teboga uya. Hajin, urang omeh-omeh heula yuk. Urang pasiangan heula. Mbah. Heeh. Duduk mah. Ayo. Dah. Tadi mah geus mangkat, da usah pi. Iya. Bener. Doh. Arek naon deui maneh sok. Urang ge pinter. Teu bodoh ieu, teu boloon ieu. Maneh nu boloon mah. Kan ge. Anek menta mah menta. Ieu sarok. Ieu sarwana manehna teh. Tuh aing menta teu dibere, mending dipaok. Heeh. Kiraha ngomong. Tadi ngomong. Henteu atuh ngomong. Tadi menta di Henteu. Kunonya dibang nyebut-nyebut ikas ge nya, ikas geus Henteu teh ikas urang mah. Ya kan, itu geus diborongkeun ke tang urang ke dicarekan. Kayak si rungan dia tuh mau kanyo nih. Moal, ayah untuk nasi narsi tasiungan wae eta da bohong wae. Sarua maneh ge eta mumun. Sajatanya keluarkeun tapi bedog. Zeta naon Eta. Bedog keluarkeun. Emang aing mau bedog apa? Eta. Bedog keluarkeun buruan. Emang aing mau bedog. Eta bedog. Aku begini. Kata kumaha carana? Keluarkeun sing seunan. Buru keluarkeun sing nya. Gede. Ya. Mona. Buru. Hayang mana? Naon tadi bisik-bisik maneh? Tuh nya. Tuh, Coba buluan deh. Da babulanya ceuk. terus aing teh rek moal merek aing. Moal urang mah. Coba ceuk, Mau ieu diperas. ceuk. Nah ieu teh ceuk merang ceuk. Teu nyaho aing siag jawara. Teu nyaho rek jawara rek naon ge? Baru kokok, baru kucak teu naon. Sok wani. Aing kaluarkeun keris ya. Sok urang ge boga. Udah nyampekeun jadi kaluarkeun. Kajeun mau rek ieu. Bener. Bener. Yo sia rek ka mana sia? Sarok. Dia kan. Kita dulur aing meureunna situ Ayo ngobelas boga ieu. Naon eta? Dagangna doang. Kabur. Mun aing jawara kampung baheulana nya. Keur basa Parawan aing teh jawara. Salaki batu ge dicacagan. Akhirna ieu ibu benang ku urang ongkonya. Gila nyamuk. Urang asakeun mun ya. Ayo. Ya. Sirengna benang. Si Mumun ka mana si Mumun? Si Mumunna bener hayang dikadek meureun. Mumun.